biasa patepung lawung patempang sorak sareng simkuring Budi Kusuma. Oke sareng simkuring minta Mbak. Tangtosna dina bosna Cangegar. Naon sih Kang eta teh? Untuk itu Naon eta teh Kang? pebodoran Sundana Cangegar is nu disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu nah sok ngega sapatu ubaran baik ku batu takol ku halu dagor ku palu puas ya. Space iklan walaupun sudah tidak perlu lagi. Aduh. Mangga urang kupingkeun obrolan keluarga ceetik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu ini Tah dengan Bu Edi. Bu Eti meureun. Nanut, mohon abdi. sok abus kan dia. Ano? Ni tadi ini mumi namu ini mah ayah angenge. Manganut damang. Alhamdulillah. Di mana ieu teh? Niasa katingali lamokot getih. Amne mah nol gitu. Terus nonton. Iya, tong sok pipasiaeun. Ari ngomong dengan kata-kata nu aman. Nah naon nih anu mau ini amne na nol mana melan gitu. Si ibu kudu ngaterjemahkeun aku maha ieu. Terus naon? Aduh, telat abi. Aduh, boten. Ngontrol pada melan sana berarti. Aya translator ya. Ya, 5 ribu. Aduh, menang 5.000. Asa geus spasi deui teh. Sares. Fokusnya sares sekali 5 ribu berarti ame aman lah gitu. Ya. Abdi dan penterjemah. Tadi teh cenah Mang Nanu teh nembe ngontrol gitu. Kontrol pada melan. Oh. Nah itu. Nininya moy. Aduh, Cicing boy di dieu. cepet boy. Alas ya boy. Nya pami aya perkataan anu berbahaya ku abdi terjemahkeun. Ya. Sok Mang Witra eta ngopi aya kolak. Nya, aduh, nuhun pisan. Oh, geuning atuh saya di dia geuning. Nya ieu kolak teh. Sareng abi ge nuju ngopi kolak raos. Aduh, Aya wae di ibu mah unggal dinten teh. berarti abdi nyuhunkeun kolak tanya. Nya sok kadinya teh naon? Tuh, urang cobain. Ieu cauna teh juga nama teu meser di kebon ieu banyak. Ah, untuk kabeh bener. Salam dari Binjai gitu. Sadap. Ari maneh moy, aing nu tamu maneh nu nahan. Aing nu tamu maneh udah. Geuning ibu ngartos. Nya ngarti kitu kitu mah. Ai maneh boy cenah aing nu namu maneh nu dahat. Nah, ada abdi mah kumaha. Nah, ngalap berkah lah di mana-mana ge tina silaturahmi gitu. Enggak bener. Sok not kadinya rek ngobrol mah. Nya nan ieu moy ini Nya ya naon. Bere cai lah tuh karunya. aduh, nuhun. Nah, nya moy ini abdi nengan ieu aya nya ninipan lah gitu. Aya naon? Aya titipan berarti. Jangan teh ya nit-nitan. Nah, nit-nitan. Terus Mohon amiknya aya ninipan itu. Naon namina nih? Ieu nah nanahimah itu. Hah? Nanahimah. Nanahimah. Dana hibah. Ai Mang Mitra dana nanya. hibah. Ai Mang Mitra mah tapi apal wae gitu. Da abdi tos lami. Yang Mang Nanu tanya. Mohon ti zaman anjeunna susah kene. Padaina mah tos beunghar atuh. Oh. Kana rongsok. Oh, kieu. Oh, ayeuna teh. Mohon mah ini. Eta mah kamu pelah lah gitu. Eta mah kamu pelah. Asa capek Pak episode dia mah kudu ngomong tilu. Terus kumaha? Mohon amnina salah nama. Nami dana ninuan ni itu. Hah? Nami dana ninuannya nih. Kumaha sih maksudnya? Nampi dana ti luar negeri.
Oh, nampi dana di luar negeri. Mana mah nyapekeun urang. Lain. Ada dah nami nana ninuna ni. Wot, nampi dana di luar negeri gitu lah. Oh, maksudnya mah gitu. Ah itu, moy, mana mu nih? Wah, boy. Kemarin gue Bang Mitra mah mupu atuh. Yang menang kolak, yang menang duit. Nyanan amni nih. Ngenging nanahimah inu. Nanahimah nanen inuan ni inu. Ngan kena lemut kana ngening anu aya elhian itu. Ya sih. Nah enak. Ya ini mana mu kok angin. Tekeda. Abi mah ayo we tekeda abi mah. Oh kudu aya ASEAN. Jadi dana nanti lebat ka urang. Muhun mah ni ngan nah ni angok naan umat nah itu. Oh. Tapal bayi aing bingung. Angok ni angok naan umat itu. Kesenjataan. Kanggo naon atuh ngomong teh bener. Kanggo kesejahteraan melenguk. Oh, kesejahteraan umat. Kata bisa gini ngomong bener. Ah, ini ya mah ending lah. Udah capek udah terjemahkan terus satu. Jadi kumaha maksudnya teh menang dana sabenerna mah ayeuna teh kana rongsok teh. Ieu naon? Ngamuk lah. Ngamu plase. Nah, nama amni nih genging nana ni luar nih itu amni nih Dana umat. Kanggo umat itu meni ayo menyongi ngabangun masjid. Ada nami nama mahnya umum itu. Ada nami nama humur kanggo nanti nami Cari bersih. Cari bersih kanggo mahnya nahet itu. Oh. Ayo kudu terjemahkan tau Bud. Nengok lah moy jika ngaran dia nih mah. Ngati ibu ge nggak ada sumur kanggo umat lah gitu kanggo umum. Nah itu mami menyongi. Nah anak-anak ayah ni amni itu. Hah? Artos daya di Oh, sugante antosan weh di abi. Artos daya di abdi cer gitu. Oh. Sabaraha cik ibu hayang nyaho. Yang imu we menyongi nah sama nah itu. Oh aduh Bu, ieu mah Bu. Abi Bu bade hayang pijit Bu tos lami. Mami minyit mah enteng lah cenah amni we. Oh, gitu. Mami nyok di mana minyit nyok. No, nya di mana we nu raos? Nya itu di mana nyok. Nah di Vene misalnya gitu. Nah tempatnya we ID 001 itu. Oh, ID 001. Pakai ID. Aduh, maksudnya member. Oh, bukan main ni amni mah. Mami aya klien oge itu mami jangan menyongi itu. Tempatnya ID 001 itu. Dan ngene di masnyan teramis anu panghaena gitu. Aduh, mantap pastinya. Astagfirullahaladzim, jelema teh loba duit sok ngaco. ID 001. Nya, no he mau agenda mending aya itu mah. Bias ngopi di Bang Mayarkeun lah. Itu. Jadi kantun ngomong gitu engke teh gratis. Nah nih, oma ini Bang Mayarkeun wami itu. Iya we pami menyongi mah. Pinarian we namina Feby. Pinarian teh namina Feby. Oh, Feby. Apa Mang Nanut keren ki Mang Nanut. Berarti Mang Nanut mah memang ayahnya gelontoran dana gitu tehnya. Nama menit lah. Mau nama amni mah ayam. Iya, naik balaba gelontoran dana mah. Lah ibu lamun di desa katel irum. Iya, kan iya Bu di luar sok kebul kadang. Enak. Jadi ayeuna teh aya duit dinanut anu jang umat gitu. Sok atuh Nah Mang itu, Nanut. nah ini mohon lah mina. Mina ayo menyongi ngabangun Jumatnya itu nya Jumatan. jambatan. Oh. Nina ditonyok wae. Lele ditonyok sih mah. Tong sok emosian atuh. Mang Nanut nu ripuh, saya nu ditonyokna kumaha? Kawan amit teh ngomongnya bener nya nih. Itu aya menyanyi nyamanan itu. Nah, kadang nama Jumatan eta teh bisa nu bade Jumatan. Angeuna di luar heula. Ditang-tang di luar. Ingat baheula keur sakola sok kapengker heula buk geus balik dewe. Betul.
keluar jeung aing kalapang nih urang di lapang teh kan hayo tuluy pak gitu-gitu. Padorong-dorongnya. Nah, amni nah iya mu ini ngerasakan ini ban itu kanua nah iya anos umat nah itu ulah nunginga ya salah mengamli ahliana itu. Duh aing bingung tong panjang teh atuh ngomong na bulah dugi ka ngaco per aplikasiana gitu laras. Nah itu mah iya mana muni Geus 15 eta. Lumayan. Kudu narik jiga nama nunutur we terus kieu. nya eta ieu mah rezeki we gitu dah. Nah naon ge qadarullah lah. Waduh, berat. Aduh. Alhamdulillah dinten ieu mah nih seueur ieu na teh ilmu na teh nu tiasa dicanak. Munal. Nyesok atuh aingnya mah kitu kayak ku ibu di saya bikin kumaha proposal atau kumaha. Nah we ini moana we ini mah ami ge anos ni normal kana Tapi- ngening inong. Ibu kade bu bisi Mang Nanut ieu bener teh aman dareng ke teh aya nu ngambek aya nu Ieu mah aman inong. Aman nya teu jiga KB. Aman sejahtera. Aya sakumaha dan anu kasadiakeun. Anu ayeuna nih 4,5 triliun. 4,5 triliun. Gede-gede teuing. Namun ayahnya Henteu da Mang Nanut ngomongna kieu ka dieu make sandal capit. ameh dengan ningali anu ami mah ya enak triliun weh. Wa ami nimengkeun anak ngurupuk ni teuleum enak panganan. Kumaha. Mun bae teh cenah 1 triliun da digalekeun ngarek kerupuk ti teuleum teu pangandaran. Aya teh nya stok mah nya kerupuk. Meser kerupuk 1 triliun. Leahkeun di panganan. Geus dileahkeun ti teuleum. Dan nyerap cai. Juk. Di teuleum. Nya induk angin tak menyanyi anu sama naon. Naon yang ngurutnya lah. Henteu kana rucah abi mah. Kana rujak tapi lain. Mami menyanyi unia. Nah, Nya kuliah tah ayeuna mah da lumayan geuning angger we. Nah, Kan ayeuna teh abi kuliah teh ieu. Manut meahi, meahi, wa. lah sanes non virtual. Oh, Jantan tapi ai bayaran mah angger. yang VPN. Naon? VPN. Pake naon cenah Bang Mitra? Eta naon teh kanggo VPN cenah gitu. Oh, nah kan virtual mah teu kedang nganggo VPN. Siapa mah jangan nonton. Ini saya ngeunana tau gua. Ya Bang Nanut. Bang Nanut ai Bang Nanut nuju kan ieu teh kenging artos teh gampil presentasina kumaha nya. Nah, nah, we mah anak umat, ai anak umat mah nang hamana wae nyombonan nah itu. Dan mami menyongi amni, wamni hamana hawaii, wamni nyombonan itu. Nah, ini mah anak umat nah ami kadini mana. Kau ayeuna agenge ngaduh 1 triliun. Ya. Dituang nama saya itu. Aduh, eta kata-kata nih sae gitu nya. Asa amis gitu, amis kadangnya teh. 1 triliun dituang moal CF. Nah nya nok ayeuna tuang nama nah nyari nencok meh nyarina weh. Nyarina. Nu mang mahalna nya mana. Paling ge 100. Nah, anak nu nemu ngali 365 moe. Kali 365 poe. Jadi sebenarnya 365 juta. 30 wah. 365 poe kali 100.000. Iya, 30 genep juta. 30 genep juta. Nah, nyau naik mana tahun nah. Wah, amin dinayanan amuruk mae. Aduh, ini galak. Biasa. Ayo di ceramahan anjing kene 10 tahun weh. Berarti kan saku 350 juta. Itu tuh ibu hari 100.000 mah sadinten. Apaan tadi 365 poe? 365 kali 100.000. Sok itu mereka kalkulator. Sok kelanya Sabaraha? orang buka di. Oh, ngamanah na mau meak anu ini orangan mah anu. Sok 365 kali 100.000. Ngamanah
36 juta 30 genep juta kali 160 tahun. Kali Kali 10 sama manaha. Nya 365 juta. Teu mehak duit nanti. Moal mehak. 60 tahun di akhirnya umur sama manaha nyong indung deui. Ayeuna umur 25. 25 berarti anggap deh 30 tahun. Nya. Maut deh 40 tahun. Mal beaknya benernya. Nya oge. Nya bener. Mantap maksudnya. Nah abdi teh hoyong di atuh nih kanggo umat lah. Oh jantan manfaat gitu nya. Manfaat nih nu aya mana nih nuang orangan mah nya manaha. Tapi boga duit 1 triliun teh. 4,5 triliun we ni. 4,5 triliun. Nih genah gitunya manganut nih nuhun manganut ini nih asa kabentar gelap. Ai aduh. Kami tak. Nut atau selanya kurang kalau anak kue ti Nah, can disuntik obatnya telat oh nya mau ini angeuna permiasnya kayak lah ieu kumaha berarti. ayo Nut balik Nut mau balik ieu duit ieu can nginum obat itu telat gitu berarti permiasalanya gue sedikit lah kena baca ini naon anu amni mah Aing masukkan teh bener. Boga 4,5 teh. ayo gara balik ya ini mah telat minum obat ayo bro enggak amni mah aku mah ini yang minum ayo balik berarti permisalan assalamualaikum akhirnya Ya, aku salah. obat ya mah Allahu Akbar. Sugan tehnya boga 4,5 triliun telat di minum obat. Panas di Bandungan. Boro sugan tehnya ibu teh kabayang kitu ke ibu tehnya. Boga duit saya tahu 4 triliun deui ku ibu bisa di ngumaha lah gitu bisa nginjem bisa menta bisa naon. Ngadamel di kos-kosan sa Bandungan lu. Ibu marek lapunnya boga 1 triliun yang Iya. ibu. Ibu mah rek dibagikeun we ka batur. Nih bager. Apaan ibu kayak ngehayal deh. Standar. Lawakan standar. Ibu mah rek manggil tukang cuanki Nya. sa Bandung. Sa Bandung. Dek digratiskeun. Aduh, nih bager. Hari ibu kenging ti mana deui? Wah balik di kadinya lawakan atuh. Ibu mah keun bae digratiskeun sadayana tina nuang cuanki. Gitu. Barelet barudak. Lu mati kepecin. Kala ibu deh kayak poho can minum obat oge ibu kayak Sarua. jadi lala garelo kabe. Permiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bosna Cangehgar setiap Sabtu dan Selasa jam 2 siang. Aya geuning mau tina luhureun dada. Luhureun beuteung. Artinya memang malaikat geus nyata. Terus duh hatur nuhun juragan ingas di Kira emutan. sabatangna. Campurannya punya. Upami sanes ibu kos nu bager mah. Hoyong teh nyarios paduli teuing. Tah pami aki. Oke. Iya. Boleh minta peluk? Aduh. Jangan lupa subrek alias subscribe dan follow Instagramnya di Bosna Cangehgar.